Para mitra nuju ngadangukeun dongeng nuju duana nyata Pancatunggal. Ieu dongeng para mitra karangan Kileksa ayeuna teh nincak bagian ka-37. Kasugri kaum dangu di mana linggihna nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mugi-mugi urang salamina dina ginanjar kawilujengan. Salamina keing panang tayungan di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atuh dongeng-dongeng anu kasangakeun seueur para mitra pengarang anu ngintu naskah ka Mang Jaya. Aya nami Watatang, Kileksa, Koswara sareng sajabina para mitra. Seueur para mitra wah aya Kidupa para wargi sadaya. Wah seueur pokona para wargi sadaya aya Mang Sastra oge para wargi aya Apinana sareng sajabina para mitra. Seueur para mitra anu oge pengarang-pengarang sanesna seueur anu karesan para wargi rupina bae atuh naon teh nyobi-nyobi ngadamel naskah kitu. Mang Jaya ngaturkeun nuhun para wargi da dongeng-dongeng nu kasangakeun ti Mang Jaya official. Mugi-mugi tiasa dianggo hiburan pangbeberahmana anu mana ayeuna para mitra Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Pancatunggal karangan Kileksa dina bagian ka-37. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulya, wilujeng tepang kumadara Mang sadayana. Alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangduati para wargi. Tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Pancatunggal. Ieu dongeng karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ka-37. Para mitra kaum dangu, teu kacaturkeun di jalana eta jalma anyog ka hiji tempat nu kacida matak betahna. Lantaran di tengah leuweung luang liwung aya patempatan anu resik, aya saung gede tur baweg dilingkung ku pepelakan nu marontok. Dahareun moal kurang karingala ti kebon ari tukangeun saung aya guha lan leunana aya pancuran ngagolontor, caina herang ngagenyas. Horeng eta teh para mitra Cihumut. Cihumut teh teh lemur pamatuhan Kidugala jeung Ki Wanari nu geus tetep tumetep di dinya bumen-bumen lantaran teu nyaho jalan ka pilemuran, teu bisa balik ka Parewulung. Nyai, ka dieu ieu akang meunang milik yeuh. Ceuk eta jalma ngageroan ka pamajik awewena. Nu tayalian iwati Kidugala teh murid Resi Kalajati nu nyasab ka pileuweungan teu balik ka Parewulung. Para mitra duka pamajikan duka naon ieu zaman baheula para mitra. Upami disebatkeun kawin para mitra da kada aya kada aya naon teh nu ngawinkeunana da ieu. Torojo Nyi Wanari nyampeurkeun melong ka Kidugala nu nangkep orok atuh mati olohok bakat ku kaget. Lantaran asa teu percaya kana tetempoanana tapi lila-lila mah pok nyarita. Eta teh anak saha Kang? Kada bisi anak siluman. Sabab ieu teh di tengah leuweung luang liwung jauh ka lemur ulah gagabah bising cilaka. Duka deui Nyai akang kitu nyaho ieu teh. Tapi akang boga keyakinan pasti ieu teh anak manusia ieu. Ngan indung bapana teu kanyahoan, teuing di mana ayana ieu. Teuing kumaha lalakona nganu jelas mah akang teh teu tega ngan tepi orok. Ceuk Kidugala nerangkeun eusi hatena. Naon sababna pangna kagungan keyakinan kitu Kang? Kada bili lepat. Nyai akang teh bisa ngabedakeun antara anak siluman jeung anak manusia. Jeung deui aya buktina sabab tadi teh ieu orok keur diparebutkeun ku sato-sato leuweung nu beukieun anak manusia. Contona maung ajag si Tutu jeung Warai Sanca. Mun ieu anak siluman sato-sato moal daekeun ngadeuketan. Paling-paling ge kalabur ngajauhan, sedengkeun ieu mah pan sato-sato ge daratang ti jauhna. Pada hayang ngamangsa ka ieu orok kitu teh Nyai. Jadi tos kantenan anak manusia? Ulah cangcaya akang mah geus buleud keyakinan. Yen ieu teh anak manusia nu perlu ditulungan ku urang duaan. Ceuk Kidugala beuki panceng keyakinanana. Para wargi sadaya ai Kidugala teh anak muridna Resi Kalajati teh para wargi sadaya. Anu baheula mikahoyong ka Nyi Partiwi. Terus Nyi Wanari nyarita deui, nya nuhun we tos kantenan makang. Tapi kumaha ieu teh mimitina ti mana kapenakna? Nyi Wanari teu gagabah tetep hayang nyaho heula riwayatna sangkan teu asa-asa ngurusna. Dari perkara orok mah manehna ge kacida butuhna, kawan tugas lila hayang ngabogaan anak, tapi can diparengkeun boga. Kieu Nyai tadi teh akang keur neangan hoe di palebah legok pahang, tapi keur jongjon digawe kadenge sora orok bogoaran. Mun pating salewor ka unggah juru mata kreuwas jeung panasaran.
Akang ge mimiti nama teu bisa negu. Nah eta teh anak manusia atau anak siluman nu mina rupa tapi sabada di teangan sarta kapang hijrimna. Akang boga keyakinan nu pasti yen ieu teh anak manusia. Ngan akang can manggih laratan na kamana indung bapana. Na kumaha riwayat nu sanyana. Akang teu nyaho tak kitu nyai. Dupi maksud akang bade kumaha ayeuna? Ya orok urang piara ku akang sabab ieu teh jelas anak manusia anu ngabutuhkeun pitulung. Atuh sajabana ti kitu urang teh geus lila hayang ngabogaan anak tapi can kalaksanakeun. Sugan we ieu orok teh bakal mawa kabagjaan ka urang duaan. Pikeun leuwih ngadeukeutkeun tatali batin antara urang duaan. Cinekna mah urang aku anak ku urang. Jadi urang bikanya seperti ke anak pribadi tak kitu nyai. Ceuk Kidu Gala tanes nyaritana maksudna manusia kitu hadena. Nya mangga ari kitu mah abdi ge bunga sabab ku ayana ieu budak dunya bakal haneuteun. Moal ti isieun teuing tapi lalaki atawa awewe orok teh Kang. Can ilikan hayu urang ka jero urang pariksa kuduaan. Bus duanana ka jero saung nu ceuk maneh nama imah. Sabab kakara sakitu kabogana barang geus aya di jero orok digolerkeun dina bangku. Ditilaman ku lamak butut urut bungkusna. Breh kataratandana eta budak teh lalaki. Kabeneran lalaki kan mun geus gede bakal nalangka kolot. Sarta bakal boga pamajikan. Mun geus boga pamajikan sina dibawa ka dieu sangkan ieu tempat leuwih rame loba pangeusina. Tah bener kitu. Muga-muga urang duaan sing diijabah ku pangeran sangkan Cihumut jadi lembur gede sarta gegek pangeusina. Tapi kumaha nyusuanana pan orok teh kudu nyusu meureun. Makaning orok beureum can bisa dibere naon-naon. Kidu Gala bingung lantaran susah ku susu keur maraban orok. Ulah eleh ku sato Kang urang teh manusia anu boga akal. Kumaha we cara nama asal budak bisa hirup secara wajar. Teu kudu cai susu ge. Ku citajen ge bisa meureun digulaan moal burung amis ku gula beureum. Nya bener pek atuh akalan gerinya. Akang ngomasrahkeun ka nyai nu leuwih nyaho kana ngurus budak. Ceuk Kidu Gala seren sumeren lantaran manehna mah teu bisa ngurus orok. Keun bae bagian abdi da moal burung dipiara. Tapi mun geus boga anak, akang teh kudu leuwih soson-soson dina usaha. Kudu leuwih kesit dina neangan kipayah. Sabab ieu budak teh teu cukup ku dahar, butuh ku pakean jeung sajabana, mangkaning jauh ka lembur, sarta canyaho kana jalan ka kota. Tahun-tahun di dieu teu bisa manggihan lembur, cing kudu kumaha mun geus kieu? Ceuk Nyi Wanari manehna bingung lantaran ti saprak ngahiji jeung Kidu Gala. Can kungsi namahan pakean nu aya kalah kabea. Ulah salempang da akang ge unggal poe ge, teu weleh metakeun tarekah sangkan bisa manggihan lembur. Kilang bara bisa anyog ka parewulung atuh manggih lembur saeutik. Sangkan bisa neangan pakaian. Ulah dingke-engke alus nama ayeuna kudu usaha Kang. Moal bisa sabab ayeuna mah geus burit bisi poekeun. Lamun poekeun akang teh sanggup lumampah bisi nyasab nu leuwih jauh ke. Lantaran ieu leuweung teh sanget keneh matak loba nu kasarung di jero leuweung. Siga maneh ieu orok teh indungna katalimeng di leuweung ieu. Teu bisa balik jiga nama. Ceuk Kidu Gala manehna jadi ingat ka indung si orok. Neangan susu mencek atuh Kang atawa madu nyiruan? Heug akang rek neangan ayeuna. Teu panjang mikir para wargi sadaya. Leos Kidu Gala ini trek neangan mencek anu keur anakan rek di arah susuna bari sakalian neangan madu nyiruan. Da biasana sok loba dina tangkal kai. Ari Nyi Wanari harita teh buru-buru na heureuh cai rek ngamanian orok ku cai haneut. Lantaran katarapisan orok teh can bersih. Awakna beureum keneh ku getih sabab kumaha wiwit can kaburu dipiara. Da puguh teu aya cai ari Nyi Wanari mah salese manehna bisa miara orok kalayan tenang jeung api. Kira-kira wanci sareupna Nyi Wanari geus rengse miara budak. Geus dibuntel ku lamak ngarah teu tiriseun teuing, awakna geus dibersihan sarta dibalur ku koneng gede. Keur kitu kurunyung Kidu Gala datang mangku mencek nu keur nyusuan malah mah anakna ge diala sakalian. Bage akang geuning hasil eta teh? Hasilnya ieu kabeneran mencek sehat keur nyusuan ieu. Sakalian diala jeung anakna urang piara babarengan. Ieu tampanan heula anakna ieu. Asupkeun kana carangka bisi lumpat. Akang rek meres susu mencek ieu. Ceuk Kidu Gala bari mikeun anak mencek ku Nyi Wanari di tampanan. Tuluy diasupkeun kana carangka dituruban ku dudu kuy nyungcung. Ari Kidu Gala meres susu mencek sanggeus meunang sabatok tuluy dibikeun ka Nyi Wanari. Keur nyusuan orok barang dibikeun tetela meuni disantokan bakat ku lapar meureun. Nyi Wanari geten pisan ngurusna, kawantu dibarengan ku rasa bungah jeung bagja, asa boga batur hirup. Ayeuna mah hirup boga tujuan teu ngambang kawas nu enggeus-enggeus. Kang orok teh mending ngalak-lak kieu nya nginumna meureunan geus hayang nyusu ti tadi keneh.
untung menang mencek nuker nyusuan bisa nyusuan orok jeung anak mencek tapi ari maduna menang Kang encan nyai sabab kaburu poek jeung karunya ka mencek ieu bisi anak naruksak buru-buru we lah sok kadinya akang teh buru-buru balik da melangku orok ongko ceuk Kidu Gala bari nyampeurkeun gek diuk di gireun orok isukan mah kudu menang madu ya orok urang suwuk ngarah tere gede jeung ngarah sehat deui Kang rek saha ngaranna budak teh ke urang milihan heureun walus nu cocok jeung orok Kidu Gala mikir neangan pingaraneun budak sanggeus rada lila pok nyarita dari anaker. Kieu nyai, ieu orok ku akang rek diwarasina jadi jelema gagah jeung bedas. Sangkan duyu jeung bapana akang kungsi ngulik kagagahan, kadugalan, kabedasan sarta geus hasil. Eta ilmu asalna ti Resi Kalajati nu linggih di Paribulung. Da kulantaran kitu ieu budak rek dijieun ahli waris ku akang, sina narema eta ilmu sagemleungna. Ieu budak sida jadi jelema bedas ulah aya nu ngungkulan kabedasanana. Ari lambang nu gede tanaga taya di iwati jagat. Atawa bumi sabab nu gede tanaga iwati bumi. Alias lemah nu ngapoe ditincak urang. Atuh saja bati kitu urang kudu sadar na salilana. Kudu inget saneng-eneng yen saja bati kitu urang kudu sadar. Hartina mah kudu nah. Yen manusia teh dijieun tina taneuh. Kulantaran kitu ieu orok rek dibere ngaran uluyu jeung ngaran jagat. Pek-pek kudu aku mah oge tapi saha atuh ngaranna? Ngaran nu pantes iwati raksa bumi. Ceuk Kidu Gala bari nunjuk ka lemah ngomongna dari pisan. Halus ngaran teh tapi moal puluk teuing Kang. Teu naon-naon pida kadar ngaran. Moal ngarugikeun batur bari oge. Tapi keur sapopoe make ngaran ulah make ngaran eta. Urang nelah si bedas we. Naon maksudna Kang? Sangkan nurut buat kanu ngaran. Nurut buat kanu ngaran? Heueuh. Nurut buat kanangaran sugan usaha akang hasil. Ada kurang sing jadi jalma bedas sakolong langit. Sabab ti leuletik rek dilatih sina ngawasa ilmu kadugalan jeung kabedasan. Sina wawuh jeung ilmu nu luhur, sina wanoh jeung sari bumi, nu kacida gede gunana keur kahirupan jalma, tak kitu nyai. Nya mangga atuh abdi mangiringan jadi ngaran anak urang teh raksa bumi, di neneh-neneh si bedasnya. Bener pisan. Muga-muga luyu jeung lelemut urang, jeung lelemut butat. Lalemutan budak sabab ieu budak ti barangku beragadunya eueuh nu mangku eueuh nu narima alias si ti jagat alias bumi ngagoler dina taneuh teu katilaman ku kalakai acan buktina geti jeung uyumbang keneh di lemah nyerep ka jero beuteung bumi taku aya kitu muga-muga jiwa orok ieu sing sajalan jeung sarina bumi. Nyi Wanari ungut-ungutan para wargi manehna ngarti kana omongan Kidu Gala. Panuju pisan mun anakna dibere ngaran raksa bumi alias si bedas. Barang cacap omongan Kidu Gala goak orok teh ceurik meuni jejengkengan siga nu kanyerian atuh puguh Nyi Wanari reuwaseun. Kang Dugala ieu budak kunaon tulungan ieu? Ulah gugup ulah gempeur. Ieu budak ngabandungan kana omongan urang, ieu budak ngarti kana ucap-ucapan kolot sarta narima kana putusan urang duaan. Geun bae da orok mah kabisana ceurik. Sabab can bisa nyarita mun aya kahayang ceurik tanana. Geun ulah gugup tenang we. Kitu ceuk Kidu Gala bari tuluy orok dirampa dadana cep jempe ngahenen deui cara tadi. Nyi Wanari gogodeg ngarasa heran ku lalampahan orok nu geus ngarti kana omongan kolot. Abdi percaya kana omongan akang memang bener ieu orok teh geus nyaho kana omongan kolot. Geus ngarti kana ucap-ucapan indung bapa. Muga-muga sing sahate jeung abdi sing sajiwa jeung akang jadi anak pituin. Ceuk Nyi Wanari namahan reug-reug kana hate Kidu Gala sabab pikiranna saluyu jeung Kidu Gala. Tah bener kitu. Muga-muga ngan kade miarana sing apik, sing bener jeung sing nyanya. Ulah boga anggapan anak pulung sabab lamun nyebut anak pulung hartina ieu budak teh kungsi dipikeun. Ulah disebut anak angkat sabab mun disebut anak angkat hartina ieu budak kungsi dilelepkeun. Jadi anak anggap anak pribadi. Ngurus jeung miarana kudu sarua jeung anak ka anak sorangan. Sebut anak ke ulah diimplik-implik ka naon-naon. Sabab anak mah kabeh titipan di lubang kawasa. Kahartos Kang nuhun ari kitu mah. Keun ulah salempang sabab abdi ge ngarti kana hal eta moal rek ngalalaborakeun. Geus kitu mah Kidu Gala jeung Nyi Wanari bebenah di enggon. Hatena teteg jeung bungah sabab kahayangna geus kacumponan. Satuluyna duanana hirup tentrem miara orok soson-soson. Dipikanya ah kuduaan kawas nangeuy endog beubeuremna. Estu tamplok kabeh kanyaahna. Morontodna orok nu dingaranan raksa bumi bareng jeung morontodna anak mencek nu dipiara ku Kidu Gala sarua dipikanya aku Kidu Gala sabab mencek teh gede jasana dina ngabantu miara raksa bumi. Para mitra anu mulia,
Cag tunah heula kaayaan Kidugala jeung anakna ayeuna urang malikan deui ka tukang. Nyaritakeun Nyi Partiwi jeung Mawiwit nu init kalunta-lunta kalah kabeuki jauh ti pilemuran katalimang di leuweung ganggong Simagonggong bari dina kaayaan ripuh. Nyi Partiwi akhirna teu kuat lempang sukuna leuleus awak dungse sirah lieur sarta tetempoan kararoneng. Tayohna bae cahe lahir jeung batin kawan tutas ngajuru dina kaayaan walurat. Brak diuk satengah mebeutkeun maneh teu jauh ti hiji walungan nu caina herang ngagenyas. Mawiwit nuturkeun diuk ngalungsar bari ngahegak. Duh, mak kuring teh lungse jeung lapar meni murilit. Tuh kabeneran di dieu loba cai cing nyokot sakalian nginum. Ceuk Nyi Partiwi bari nunjuk ka walungan. Mangga Nyai dan nya mage hanaang. Para mitra sadaya, ya tu pangkon heula ye murang kali kade sing atos-atos. Ceuk Mawiwit bari nyodorkeun buntelan deui tatangkeup ti tadi. Barang ditampanan ku Partiwi gero ka Mawiwit bari carinakda. Mak, ka mana anak kuring? Mana si Ujang? Naon ari Nyai pan ieu ye? Mawiwit calangap bakat ku kaget. Lantaran di pangku teh ayeuna mah sidik lain orok tapi buntelan nu taya hargaan. Masya Allah, nah kamana ari si Ujang? Aduh, ampun Nyai. Mate hapunten, kamana ari si Ujang atuh? Mawiwit ngajenggutan buuk bari ceurik. Bakat ku haneueul kalawang buntelan dipikeun tuluy ceurik lolong seran tina awahing ku haneueul. Sajongjongan Nyi Partiwi teu ngomong anggur nyuuh kana batu nu aya gigireunana. Ninghak ceurik ari ras kudu jadi anak beuteuk kabawa Nyi Partiwi teu bisa nyalahkeun ka Mawiwit sabab ayeuna mah kapikir yen eta akibat tina gugup da tadi aya sora maung anu ngabibira matak gempeur jeung samar pola. Nyai geulis, aduh kada kumaha tuh mate anak ing. Ieu sadaya teh kalapatan emak nu talobe sareng gagabah. Aduh Nyai hapunten geus apunten. Ampun, mate mangga nyangakeun geura hukuman, nyahakeun beungteug-teukeun, suku genteng belokeun ti korogorokeun. Bade dibeureum, bade dihideung nyangakeun, bade dipsik-sik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang nyangakeun. Pokona mamarumaha salah. Mawiwit noroweco para mitra sadaya. Bari nyuuh kana dampal suku Nyi Partiwi, ceurik ngabangingik bari nyabokan beungeutna, malah mah nyakaran bakat ku ambak kana dirina. Ngadenge omongan Mawiwit kitu Nyi Partiwi cengkat lalaunan cipanon disusut ku tungtung kabaya, pok nyarita pegat-pegat. Emak ulah nyarios kitu sawios deui malin kasalahan emak. Keun bae da mana kitu geus kieu nasib kuring kudu nanangan kasedih anu pohara. Duh, emak kumaha lamun geus kieu. Nyai geulis ieu sadaya kasalahan emak, rumaos emak teh gugup teu sadar kana kaayaan. Mana horeng nu ditatangkeup teh buntelan. Sabab tuang putra mah tinggalin. Aduh Nyai buat teh geus maot. Aduh Nyai. Teu welat ngedalkeun anak mak teh. Mawiwit nyuuh deui ti peperket peureum. Aya ngaleungitkeun ciptaan anu ngagoda. Tapi panonu peureum teu bisa nutupan ciptaan nu kumalayang ka orok nu tinggalin. Kacipta kalayan jelas orok teh dikerekep ku maung disamualkeun sabab leutik jeung rangu. Kumawiwit kacipta sungut maung boleger beureum ku getih. Sora tulang nu digayem pating gederek-dek para mitra. Nyai ampun, mate ampun, nyangakeun. Mawiwit ngajerit deui teu bisa ngawasa ka dirina sabab baluas ka ku alam ciptaan. Mak keun bae ulah dipikiran sing kuat we, sing sabar. Sabab kuring geus sedih namana taku, tapi geus kieu rek kumaha atuh. Taya di jalan ieu hati kudu sabar jeung tawakal. Sabab ieu mah di luar kakawasaan manusia. Keun bae urang sangakeun kanu ngagelarkeun manusia. Sabab sagala rupa ge angin Allah nu maha kawasa jeung maha uninga. Buat teuing pangna kajadian kieu teh keur kahadean urang ka hareupna. Ceuk Nyi Partiwi geus bisa ngawasa deui kana dirina. Manehna mah teu kamalinaan ngagugulung kabingung, teu leungit harti ku kasedih. Tetep sabar jeung tawakal. Lung kabingung teh leungit harti teh para mitra. Dialungkeun kabingungna nu timbul iwal ti kawat tawakalan jeung kasabaran. Laras Nyai, taya jalana deui iwal ti sabar jeung tawakal, tapi kumaha kacipta tuang putra teh janten mangsa sato galak. Nyai mah teu kiat nyawangkeunana palang siang ayeuna teh. Kari urutna we sabab sidik pisan tadi teh. Aya maung jeung ajag paheula-heula daratang ka tempat orok. Masya Allah, ketir mah teh geulis. Ulah nyipta-nyipta nu gorengna mah ciptakeun we nu hadena. Sabab sawangan anu kaleuweuhi bakal jadi gangguan kana pikiran. Geus mah anggur mah geura tulungan kuring sabab beuteung karasa deui nyelengi. Kadege kitu Mawiwit curing hak keuat ngadeuketan ka Nyi Partiwi.
Bari ngarampaan beteungna disasar lalaunana sugan aya nu karasa. Tetela beteung Nyi Partiwi eusian keneh para mitra. Jiga can kungsi ngajuru mawiwit kerung hatena ngarasa heran sabab aya nu kereuneuh aneh sakitu geus ngajuru teh beteungna melendung keneh. Mak kunaon kalakah olohok ye kuring kulung tulungan. Nyai kumaha atuh teh nya mate jadi gempeur. Jeung samar pola naon anu kudu dipilampa. Na nyai teh bade ngalahirkeun deui atuh kumaha. Deuning jiga-jiga aya keneh jabang bayi. Ceuk mawiwit kalah maliknanya beungeutna katarapias Cipanon can sahat. Kuring mah tuheureun ti korok mah teu kuat ku hayang nginum. Buru-buru ngalacai sarta sadiakeun daun anu bersih. Bisi jabang bayi gubrag manten. Mangga nyai mangga kade sing kiatnya. Ngaduakeun maha kawasa mulut kakiatan nu luar biasa. Keun mah bade ngalacai. Ceuk mawiwit bari tuluy muru ka walungan. Sanggeus aya di sisi walungan metik daun anu rubah keur wadah cai. Eta daun ditengkorkeun tuluy nyiuk cai sarta teu loba pikir buru-buru nyampeurkeun deui ka Nyi Partiwi. Regot-regot Nyi Partiwi nginum mending ngaleki kawantu keur sakitu hanaangna. Dua tengkor beak tuluy ngarahuh narik napas jero. Amekan lancar meni asa ditumu umur. Nuhun emak tetempuhan asa caang deui. Tanaga asa barijil deui. Komo mun aya kadaharan masih gana moal lungse teuing awak teh. Keun urang milari nyai, tapi kumaha mun aya naon-naon mangkaning kaayaan teh tos burit tere sareupna. Emak beurang jeung peuting ge sarua bae. Sore jeung isuk taya bedana. Pan urang teh geus lila hirup di leuweung. Piraku sieun keneh ku poek, buru-buru neangan dahareun emak kuring lapar. Mangga atuh nyai. Tapi ke heula nya emak teh bade milarian heula dangdaunan kanggo tilam. Bilih nyai ngalahirkeun deui. Cek mawiwit bari tuluy neangan daun anu rarubak. Nu teu merang jeung teu regas sanggeus manggih buru-buru dibikeun ka Nyi Partiwi pok nyarita deui. Upami patuangan karaos musial engal babenah kana tilam. Sapodos jabang bayi ulah ngagoler dina lemah cara anu atos-atos. Mangga emak buru-buru we neangan kadaharan. Kuring teu kuat lapar geus eueuh tanaga. Nyi Partiwi nyarane kana batu panon geus ceuleuyeuk beungeut pias. Leos mawiwit ini trek neangan kadaharan, tapi teu wani jauh sabab melang kanu rek ngajuru. Bisi teu kanyahoan jiga tadi sedengkeun Nyi Partiwi sabisa-bisa ngalawan katunggaraan ku sorangan. Perang jeung kasangsaraan parabut umur jeung siksaan. Barang leos mawiwit beuteungna murilit nyeri dina beuteungna asa aya nu totojer matak seueul. Aduh ampun Gusti, mugi-mugi abdi sing dipaparin kakiatan. Ya Allah abdi tulungan mugi dipasihan kakiatan. Cek Nyi Partiwi bari kukuliatan muringis nahan kanyeri. Gancang bebenah sabisa-bisa ngajogo bari muntang kana patu. Rep Nyi Partiwi peureum kolebat rarai ramana nemongan ngong kadenge aya sora tan katinggalan. Rosa sora persis rek diserhi kalajati para mitra asa ditompokeun kana cepilna. Lalaunan kadenge tapi atra pisan jelas. Sing kuat geulis, ulah leutik hate, moal naon-naon. Para mitra sadaya, atuh kitu pokna gebeg Nyi Partiwi ngarenyag balah meni curing hak sabab nu ngomong teh asa di alam nyata, asa aya gigireunana, ngomongna teh tetela tapi eueuh sasaha. Barang jeung ngarenjagna Nyi Partiwi kubrag para mitra sadaya bajabang bayi lahir. Koak ceurik oa-oaan bari roroesan puguh Nyi Partiwi meni ngemplong. Bakat kulugina hate sabab asa teu karasa nyerina. Padahal mah tadi teh kacida seunggahna nyang hareupan eta masalah. Asa rek pegat nyawa, harita teh malah makeuna ku paribasa. Umur ge kari juruna para wargi sadaya. Kari pojokna tereh puput, tapi alhamdulillah jabang bayi lahir kayan salamet. Ngan bae Nyi Partiwi teu bisa naon-naon tanaga beak sakujur badan lungse taya tanaga. Atuh orok teh ukur diteuteub. Bari ngumar Cipanon leungeuna roroesan matak nyeredet kana hate. Ari sabab para mitra siga nu menta tulung. Harita Nyi Partiwi tuluy nyarita. Lalaki deui anak teh bagea kasep hampura emak. Teu bisa mapagku kabungahan sabab mah teh keur tunggara. Tapi manganuhunkeun kanu maha kawasa hidup lahir kalayan salamet. Bagea kasep anak emak. Ukur kecap kitu nu kedal leungeun teu bisa obah suku teu bisa naon-naon estu leuleus taya tangan pangawasa. Sora orok nu ceurik asa tarik kadengena buktina pating saleor ka unggal pojok. Asa kadenge ka sakuliah leuweung eta sora kadenge kumawiwit nu harita keur ngala boros kunci atuh meuni curingha. Ai sada sora orok bawa si nyai geus ngajuru deui.
Kop kana bongborosan para mitra jeung pupucukan belecet lumpat muru ka Nyi Partiwi meuni notog-notogkeun maneh bakat ku hayang tereh Anjou. Barang serog mawiwit calangap meuning ngahegak panon molotot siga nu kabeureuyan. Teu percaya kana tetempoanana sabab hareupeun Nyi Partiwi geus aya orok keur ceurik gogoara. Nyai, mawiwit ngagero bari dek-deku gigireun orok ari Nyi Partiwi ukur beunta lalaunan awak tetep lungse taya tangan pangawasa. Geuning geus medal euy Nyai, meuli kasep sarupa pisan jeung nu tadi. Bagja anak king aya gantina. Mawiwit ngarawu orok tuluy ditangkep bangun geugeut. Asa kagantian nu leungit orok nu pinuh keneh ku getih teu dipalire. Tina awahing ku atoh atuh getih tepa kana awak mawiwit dan teu make baju. Ma ulah dikitu-kitu karunya anggur mageramanian. Sing bersih jeung sing apikeun bae cai tiis oge dabongan walura. Mangga nyaikeun urang piara ku emak. Kada sing kiatnya. Ulah kaloba usik bisi matak nyeri kana patuangan. Keun orok mah urang piara ku emak. Cek mawiwit terus orok teh dipangku ka sisi walungan. Di mandian ku cai atah koceak orok cerit jejeritan. Awak meuni geunteul kabulusan tayohna bae tiriseun. Tapi mawiwit teu malire tuluy bae orok teh di mandian nepi ka bersih. Sanggeus bersih dibawa deui ka inungna terus sina dipangku ku Nyi Partiwi. Nyai pangkon heula marek jangan lama. Kamana buntelan teh atunya lah da tadi mah asa di dieu. Mawiwit luak liuk neangan buntelan nu tadi dibalangkeun ka da jengkel teh. Tu di ditu mah untung teu dialungkeun ka walungan tadi teh. Nya geuning deukeut tah. Mawiwit buru-buru nyokot buntelan. Eusina dicokot lamak butut keur muntel orok geus dibungkus. Jep orok jempe ngahenen dina pangkuan indung. Ma nyaan budak teh sarupa pisan jeung nu tadi. Gedena sarua, beungeutna sarua, sagala rupana sarua. Abong kembar, cek Nyi Partiwi poho kana kasangsaraan kahibur ku anak nu sakitu montokna. Nuhun, alhamdulillah najan balurat oge teu beurung salamet Nyai. Tetela Allah Maha Kawasa teu bingung ngenudungan kanu nalangsa. Bener emak, geuning teu burung salamet urang teh teu kudu susah. Ulah eleh ku sato tu geuning mencek jeung sato-sato sejen ngajuru teh. Tara aya nulungan, anakna ngagoler dina jukut katiisan ku aibunan. Teu matak naon-naon, mugawe anak kuring oge sing jagjag. Sarta waluya, mak, mana kadaharan teh meunang atawa henteu? Nyi Partiwi ngareret kana bungkusan nu eusina bongborosan. Meunang Nyai kop atuh teh kadinya. Hayeuna mah tah geura tuang hatur lumayan keun budak mah urang pangku ku emak. Orok dipangku ku mawiwit ari Nyi Partiwi ngadaharan bongborosan. Teu caman cemen atawa kagok sabab geus biasa ngadaharan nu kitu. Sabab ampir beak kawantu kacida laparna, alhamdulillah tanagana daratang deui teu lungse teuing cara tadi. Ma kuring teh kaluman hayang mani. Mangga we Nyai kabeneran di loba cai heug meuni herang deui. Tapi na geus kiat ku cai Nyai. Mawiwit melang bisi Nyi Partiwi labuh da puguh ka karahuda ngajuru. Maksakeun mah da kumaha atuh kaayaan batan sakieu. Kade sing atos-atos Nyai ulah rusuh teuing. Tanganggo iteuk. Mawiwit nunyuk kana iteuk tuluy Nyi Partiwi maksakeun nangtung kop kana dahan kai segede indung suku dipake iteuk. Sanggeus aya di walungan brus mandi teu asa-asa kokosok sakumaha biasana nu mandi. Mending usai sabab geus lila teu mandi awakna karasa carepel. Tapi sajeroning mandi hate Nyi Partiwi heran lantaran beuteungna teu robah anger keneh malendung ka kandungan. Ya Allah ya Robi, ieu teh naon hartosna. Nah beuteung abdi teu daek kempes padahal mah dua bayi geus lahir na aya keneh kitu. Atawa kumaha mun nya teh aya keneh tang turipuhna leuwih ti kieu. Mun di lemur onaman mah teu seunggah da loba nu nulungan. Ari di dieu apan sakieu riweuhna. Cek Nyi Partiwi bari tuluy ka sisi deui. Rap make baju tuluy nyampeurkeun ka mawiwit anu keur ngeyong-ngeyong orok bari ngahariring paroman marah mai deui. Kunaon bangun nu bingung Nyai? Kada bunga atuh da ieu mah putra tos kagentosan salamet teu kirang sawios-wios. Cek mawiwit bari neuteub manehna heran nempo Nyi Partiwi bangun anu nguyuh. Ma, cing taksir beuteung kuringna ieu teh bet gede wae. Na aya keneh bayi atawa kumaha? Cek Nyi Partiwi bari gek diu. Nanya Nyai, piraku? Mawiwit kerung. Mangga we parios ku emak. Mawiwit ngarampa beuteung Nyi Partiwi tetela ngaginjel keneh. Kawas tadi teu jiga-jiga tas ngajuru atuh mending ngahuleng mawiwit teh teu ngarti kana eta kanyataan. Sabab saumur nyunyuhun hulu kakara ayeuna manggih nu kitu. Kumaha emak nah kalaka ngalamun. Teuing Nyai mage asa teu percaya ieu teh nah nya eta teh aya keneh eusian. Na geus biji dua atawa
can daya kempes na aya sabaraha atunya. Kuring ge teu ngarti jeung teu pati percaya kana ieu kanyataan. Tapi naon buktina mun teu percaya apa ni teges nyata? Piraku rek nolak kana kacantaan nu geus jelas. Mawiwit teu nemalan kalah tuluy ngeyong-ngeyong orok bari diusapan. Malah sababaraha kali diciuman tarangna nyepar tiwi ngeluk tungkul mikiran kaayaan dirina nu beda jeung batur. Dina kaayaan burit panon poe geus surup, sora tongeret reang di sarada. Patemalan jeung pada baturna manuk-manuk leuweung teu daek jempe recet siga nu hayang patarik-tarik di sada. Dina kaayaan kitu Nyi Partiwi inget karamana nu bareto mineng pisan mapatahan ngagelendut sagala di pedar. Makelan ilmu ka Nyi Partiwi ayeuna karasa gunana. Sabab geus bukti hirup jelema mah teu anger dina hiji perkara salilana robah-robah. Ras deui inget ka Surajaya sakabeh lalakon nu kaalaman naremongan. Malah breh kacipta basa mere ali jeung kongkorong. Nyi Partiwi ngusap dada karasa aya nu ngagindel jeroeun kutang. Langsung dibuka breh ali emas nu make aksara kaciri keneh ruhai pikabitaeun. Dumadakan Nyi Partiwi meunang ilham pok nyarita. Ma ieu ali pameret di Surajaya naon salah namun diterapkeun ka budak ti ayeuna. Kituna bari nyokot hiji ditelek-telek tulisanana jelas pisan kabaca unina. Partiwi Pamatri Ati Tumbal Jaya Surajaya. Kitu tulisan dina ali teh. Nyai memang moal aya lepatna upami eta lelepen dianggokeun ka tuang putra, tapi sing emut eta lelepen teh ageng, moal tiasa dianggo ayeuna da logor, jawab Mawiwit dari anaker. Naon salah namun dijieun gagantel kongkorong. Kongkorong tina naon nyai? Ngadamel we kulama. Bang atuh ari kitu mah tapi na moal matak naon-naon kitu kana ieu kulit murang kali. Moal malah nyamuga-muga we jadi pitulung ka eta budak. Geus puguh kitu mah Nyi Partiwi nyoehkeun lamak tuluy diraraan. Sarta geus anggeus mah dikongkorongkeun ka orok. Ali emas teh dipake gagantelna kawas nu teu sabar hayang buru-buru makekeun emas ka budak. Geuning pantes nyai lah ngewa. Teu pantes ngewa katinggalina lah. Mawiwit moyo. Lain ngarah pantes emak tapi ngarah mangfaatna. Keun bae ulah dipoyok da moal matak naon-naon aya mah geraneangan pamonokan. Sabab geus maju ka poe. Mangat urang ka ditu, ulah di dieu caket teuing ka walungan bilih aya oray. Malang ka budak bising kumaha onam. Beral duanana laleumpang rek neangan pamonokan. Nyi Partiwi jumari jeug muntang kana leungeun Mawiwit, orok ngahenen di pangku ku Mawiwit, teu kecet-kecet jiga ngarti kana kasusah. Seraw ka hiji tempat para mitra, di dinya aya rungkun haur, di tengahna aya lobong. Mawiwit eureun di dinya melong ka jero naksi repi tempateun tetela bakal aman mun sare di dinya. Nyai kumaha mun sare di dieu na bisa asupna? Kuring masieun bisi aya oray welang neangan deui nu sejen. Nu teu hese teuing asupna melang ka orok. Komo mun dinu sejen mah bisa aya maung. Hayu atuh sok mati heula. Mawiwit nyoba-nyoba asup ti heula tapi tetela hese pisan. Kawan tu remet ku cinggir haur. Jeung loba cucukan deui kapaksa Mawiwit mundur para mitra. Sabab teu asup tuluy na mah bisi matak cilaka ka orok. Hese nyai kapaksa lah kudu neangan deui nu leuwih alus ti dieu. Ka mana atuh emak mangkani geus reup-reupan kieu. Kumaha mun di tengah walungan sare dina batu ngarah teu kahontal ku maung atawa ku ajag. Mun teu salah mah di ditu aya batu gede jeung lempar. Di tengah walungan, Mawiwit kerung teu panujueun. Mun mah di tengah walungan aya batu gede. Bisa aya resanca nyai mamah riwang. Ieu teh di leuweung mah bahaya moal aya surudna di walungan jeung di darat ge sarua wae. Soal kasalamatanna urang sangakeun ka nu maha kawasa. Sabab pahih jeung hirupna angin Allah nu nangtukeun. Nyari kagungan emutan kitu mah geus we di dieu atuh. Da sami wae moal matak naon-naon di dieu ge. Benten emak sabab dia mah jauh ka cai. Mun kuring ngajuru dina kaayaan peuting bisi riweuh hese cai. Mun di sisi walungan mah babari moal kudu jauh neangan. Asal sadia we tilam nu kanel. Waktosna para mitra sadaya.